Kumargi perjalanan hirup teh program Allah, maka tiasa disimpulkan yen anu disebat hirup teh rentetan peristiwa anu teu sapinuhna numutkeun ka hayang urang. Maksud mah hoyong untung kalah buntung, maksud mah hayang ka Semarang kalah ka Palembang, maksud mah hayang senang kalah susah. Sabab hirup teh rentetan peristiwa anu teu sapinuhna numutkeun ka hayang urang. Sarta hirup teh diaping ku dua sisi nasib jeung sisi takdir. Nasib jeung takdir teh dua kecap anu beda, tapi fungsina sami. Eta nasib jeung takdir saumur-umur tara tepung, di mana tepung sanes hirup deui. Duh cenah asal lieur nya diajar lieur we heulaanan. Bujung-bujung ibu abdi gara da lieur. Geura urang tinggal goloyorna cai walungan. Cobi naik kana pasir tingali walungan, luka-liku mapai kampung luar leor mapai jontor, miuni orai keur meuntas. Dipapantes goloyorna cai teh tanpa halangan halungan. Ternyata goloyorna cai teh jiga hirupna jelema. Rentetan peristiwa, aya batu anu pagalituk, aya catang anu malang, aya taneuh anu urug anu namru. Tapi cai maju terus sabab diaping kedua sisi. Sisi kiri jeung sisi kanan. Sisi walungan wajahna beda, tapi fungsina sarua. Sisi walungan masa umur-umur tara tepung, di mana geus tepung lain walungan deui. Kahartos Bu, nya mending nyebut kahartos we heulaanan.